darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan ka pangijeng Allah dibere dengan mudah kuat. Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa ka pangijeng Allah ulilah ka pangijeng make syarat. Gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu aya tah iya konsepna wazaru zohirul ismi waba icenan gerate dosa zohir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai micenan teh tinggalkeun secara zohir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge ku ari datangna dosa teh geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula ku ari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukan ke mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh ku ari nu dideuleuh na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolol lain tobat blon astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah galauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari ceuli ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ceuli abdi hampura ieu ceuli teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang orang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing
dikorek-korek ku dokter diberi obat cager cek Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cek Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaes sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia nyebut teu adil ka aing cek Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun presiden orang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana dek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ya satuju jasa lah orang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lalengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae
sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan dong horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkan ku Gusti Allah disesuaikan bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka neulean anu diharamkan ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun urang tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana di toelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelana teh itu mah sing hade sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jain nu handap ge huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi neuleuh ka pamajikanna nah ini nu di handap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain neuleuh wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dinina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kolot atuh maning ibadah konsisten urang aya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan geus moal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sakaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali lah di sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong guys betul urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasad hebat jasad mah kolot gas maghrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih geus kolot mah geus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tatangga-tangga ge eta naon lah sia kalau teh nyawa wae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditanya sama ku malaikat ka resepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang dibang baluhan TV paling ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh maning di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus
dek datang kaisa mata sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai. Saya ngomong dengan HSP guys lah. Udang-udang jam 12 Isa tanya dia. Ikir cerita zahirul ismi tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko. Lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko. Eta mah kudu dibenturan ku zikir, kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah. Mulai kalau mun geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang. Sebab naon? Kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu. Tama dina ilmu tarekat mah kos gitu. Lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena. Kudu kumaha tuh? Nah, urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali tarekat mah. Kudu mikiran naon kaluarna. Hartina kaluar kumaha? Eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek. Daging ayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat. Tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai tak urang moal rada moal pati hayang. Mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi akur teh sabenerna mah. Orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu. Jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir tarekat main limbah. Anya aing mah ahli tarekat ngalimbah. Geus ku guru tarekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantep lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besi nyana panasaran tidak datang ka dieu. Dia kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh gos itu teh tah. Mawani. Tuh mata ku ari mah ahli tarekat, malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru tarekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulan teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mamang ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia kuat kan aing mah guru tarekat jadi puyang kieu aing puyang aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu jadi eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru-guru tarekat kos gitu ieu. Salah bae guru tarekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Hayu tasarupkeun besi kaburu pae. Eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendu nyana. Sia teu ngarti. Maksud pasantren teh lain batur anjing. Goblok sia. Guru tarekat belon deui bae. Dihayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tatitahu wazaru zahirul ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu. Masyaallah. Capek jasa
udang dipeting teh warina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai orang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh tapakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum min rabbis samai beres balik berkat nah ya cek aja podol sial kaing di bae sana ya anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu pala tu urang nu mamacanyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia ada teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kieu hadena ge can berangkat cek cenah teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobil nyahoan jasa nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus moal nyaritakeun berkah setater ge langsung togjer tah mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah dek bicenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah jauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napakuran beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beda tanyakeun teh si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sarek terus udang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantap imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana topan tolol eta kos gitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Asnawi meureunnan eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunnan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos gitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana? Di nyana mah pan proposal aya pan koneksina. Saha koneksina? Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna.
Tapi lamun dapakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser. Nah iya urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Urang resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan. Lamun urang resep jadi pamimpin cilaka. Begitu orang nyalaten aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalaten nu kolot itu jadi imam mulai budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae. Masyaallah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadhu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas teu ngawujud. Tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh di embungan atuh aju kuno diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas ya tadi lagi embung aing maksudna lain kitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus tersepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun seurinyana atuh bohong berarti. Jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah. Masyaallah mantap sia deh. Tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia, micenan hubur riasa, micenan hubul mahmadah, micenan hubul hub. Ieu keur carita zahiral ismi wa batinah. Zaru zahiral ismi wa batinah. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales bil akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam. Kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah. Mun nya Muhammad pangeran rek ngancam, turunkeun coba ancaman. Dek batu tah, dek angin tah, dek gempa yo.
gerak ulangan sakadar ngomong doang buru Muhammad cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna sim kuring mah sakadar nyampaikeun cek eta kafirin teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh yang ngarasakeun siksa sia eta ngomong geus bebeakan jasa perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha anu dakwah ku ari mah kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya kebeli Innova dakwah teh sesemperan we teh cenah Kangjeng Nabi mah perih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah diengke-engke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh mah urusan Gusti ulama tuh sakadar nyampekeun doang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uni mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninya kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikeun bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti Masya Allah takos kitu lalak numentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mafatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti leku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempel nate di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadusy li ghairi man huwalahu majaz akli ai kuduna mah mafatih mah diidopatkeunna teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci bausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudipal musabah beh wa huwal masuk aleh wa rumiza ilai bisyai'in min lawazimi wa mapati wal mapai takhil ala sabili satil makniyah oh angel ngaji datang ka dinya nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang ka dinya geus tarima beres bae geus pokona mana atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul ghaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna bimana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna
ngeunaheun di Allah kayak ilmu gaib. Berarti itu majaz. Nah, di dia majaz berjalan. Berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapati asli tahqiqiyah kayak gitu. Sok be kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna. Nah, atau mapati nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul gaib ay pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awi turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah handek kumaha mangga bae. Jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih. Ieu gudang ya dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu. Jadi berarti ilmu gaib Allah. Berarti nu nyaho kana masalah gaib, nu maha gaib, urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Urusan nu gaib nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon teh kos kitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah ya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade ta ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seuris ya kos nyaho pan siak sok ka dukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Ulah kos kitu. Ayeuna kieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakir tahun-tahun kamari mah rame tawar arang kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek teh atuh lampuan ku sia can tapi teu kadeuleu bae oh sasa yang ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kan ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener
belah hareup aya deui Kang. Bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuar, lamun eta tangkal buah tuar. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Heuh bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan. Didinya dipocongkeun. Gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae, Pak. Bener. Ieu bangsatna coknya. Ieu nu kos kieu. Sia geus kebal ieu mah ieu. Pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu. Ieu mah kieu. Kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh hendak dibalikeun deui ilmu salah, dek ditanggung bae ku sia teh naon, ngan lamun dek dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon ngaranna apel jurig, jeruk jurig, lilin jurig, aya duit jurig segala. Macam-macam jurig kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol teh dukun. Ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus puguh muriang mah bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh tabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nyana bloon eta kos kitu situ ieu hese kana sare bener ulah ge lamun keur ngopi itu hees mantap ge dukun blokon nyana bloon saha nu keur ngopi hees atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 penting teu ditarima. Ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mandak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu minta sama gua tak polisi sial tak polisi belum padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tak teh dibere ya ke polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal
aku teh mau dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajen ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya nggak mah tuh si harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya dekat dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cakina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku cenah geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran gitu wae jing cuma teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa oh bener lah teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul ghaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu sakasa SAG teh nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu Allah anu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban Allah anu nyaho kana kunci-kunci gaib Allah anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak doa saja orang nyerahkan ke Gusti Allah ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu Akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deu kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa tambahan kurang ku adab make amamah make udeng-udeng set ka dieu make udeng-udeng make buntut tah dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ngeunteun salah ulah masih dikeun buntut kos gitu
pek deku kumaha ge nya make irtidah tambahan ka dieu lamun top ittiba ngaranna lamun salat irtidah sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtidahna make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih guys Allahu Akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa ti mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pul ria ilal muroi moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajen ngomong kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas iku mah nganyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieu ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu nyaho kanu khusu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusu kos kitu aing pernah khusu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusu itu ge khusu jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah mau diperem-perem terus gerakan anak tetep aja dilirik lalagaan keneh
mah kanyahoan baik kanyawan tina diuk ke kanyawan tina diuk kanyawan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyawan ku ahli khusus kanyawan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna. Jadi kudu keluar bayi suku kudu hareup teh jang nyepak sia. Ieu geus kaja. Geus gitu bae. Mantap kayak lamun keur ngariung gawe nu kieu bae pantas. Embungeun nya nama ka handap. Asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tama boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang kitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantak ge hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat malah yang gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nyaho saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teh teu boga rencana nya nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna
diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lu bah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunaan ge aya deui, dipiceunaan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah mah dipiceunaan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat jud waktu piceunaan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye subuh centrang deui kurang geus kasieunnan ngadengekeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aya negeri hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku si halu ayun-ayun ku si halu moal cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat bae geus sempak ambalae di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah tetap hujan bae cak kusi dek dihujankeun bae nu nyaho ya Allah ya kan la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun
aya sabaraha kitu embe domok wae uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoeun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi ada melanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ye ayat ieu ye tancepkeun ka jero hate pelakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoeun pamajikan aing ge nyahoeun tuma nu teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sirem nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh mentak urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun asal nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya picen TV ganti nu gede isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba lemah di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan diuk nu rapi dijebur gegera Allah nyahoeun jasa batur teu nyahoeun Allah teh urang mah lain guriwang wih siapa gede ama tuh ya belaan budak ngadu nu kos kitu oh Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran orang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mata disebutna ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka dieu teh naek getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun ieu kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikayaokeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar deuk tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak datang kabar encat usolli Allah berbalik
naonnya inget ulah bae keur tadi pae aja bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk mah teu coba ke kanu borangan ge les sia kos mungkul ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani maka set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih ya dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala kajuri ka dia sia ai wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauh naon kudu ai sholat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak momonon juri galaknya satama asal liwat ka dinya galak tah mah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh di hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Kosim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus sepi ye geus cancan ya barang deuleu jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal ti ka kuburan eta tah eta sieun tanjana tah sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong sabadeg kieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak dibabuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong na buak lumpatnya na datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Bang, iya sa, nini cek jangan teh. Cek bakal mana ke rumah sakit kunaon gitu, dibabuk jurig, bubuk gerbang. Jadi nini geku jada pajar dibabuk jurig. Cek santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah geus. Ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuklah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan mah geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep hees deui lah daripada aing ngadenge mending hees jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entek teu kudu borangan-borangan geus
udang penting yes wudu asal enak lah terus kudu borangan cek kieu ge moal enak naon Allahu akbar brek lah moal enak naon kayak pocong lah lain dah mah prak dibukain hehe gitu. Pocong beneran tuh duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang cicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon mah nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teh kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan oh setan sia cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh yakinkeun ieu Quran nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut sabaraha jerona laut luasna laut eusina laut kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah dua katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun Masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh di mana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur kabawa kacai ke jero kabawa terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah
naon bae nu aya di jero bumi ye hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kajawan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kajawan komo sagala rupa teu untuk dikajahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikajahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamal ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meureum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia seuneu boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC tiis sagala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing aya naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tak eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin iya sek malaikat Israil mau kemana lu ha
saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae kalau malaikat batu diberes segala rupa deuleu kalau ngapun neuleuh deui ka Udin neuleuh deui je sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatak beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideg nuan matak gideg kunaon emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu salah berarti tuh kudu careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doa ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lauhil mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum billail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun kaluar ruhul hayat paeh lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sipatanana ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat teh ya di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruh tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nya limpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu nyalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu henteu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu kurang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun ma jarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyacagan sulu Allah nyahoeun
naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majaroh tuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara ashabul kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang ashabul kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kunaon naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba ashabul kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yatasatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaanana ngan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ike geura ashabul kahfi urang dongeng ashabul kahfi bakalna aya khusus surat kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot momal kaburu aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae tetep bae tahi kabeh kaluan tidak kanyaho Gusti Allah Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa liyuqbo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh isdep bae paeh Nih, ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat, tambah sakadar syariat. Endek, maka henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui. Asana eta mah sakadar adat doang, jangan sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kikira. Kata golek papai. Pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat. Sehat anakna ngajulan kalapa, bapana mah anu muriang, encan modal. Lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil, maning bapana heula. Maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya. Aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar. Incuna ti heula
Bapak Korta kirim basah, duh ceng menyaho gitu mah tuh aki heula cenah ti heula. Emang kunaon kilah kreditan teu kabayar. Aceng ulawak aya hayang paeh kos kitu tah mah. Nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheskeun, dihudangkeun. Berang peuting hes, berang hudang. Liyuqdo ajalum musam. Datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae. Lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh, mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui, atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama aja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta abe ulah modar jang modar bae. Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan, lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum? Ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik, summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, deuk ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uninga.